Uring boga dongeng pasti kiai mah pada arapal dongengna baheula aya hiji raja. Si raja boga anak kahiji, anak nomor kahiji hayangna masantren bae. Lahir deui kadua gede hayangna masantren bae. Katilu hayangna masantren bae. Nomor kaopat di wilayah-wilayah ieu mah musyawarah para penggawana di kerajaan. Cek raja, coba-coba kumaha carana anak nomor kaopat mah ulah supaya masantren, ulah kena jadi kiai. Emang kunaon tuan raja lantaran nu bakal neruskeun kerajaan teh saha? Lamun masantren engke atuh hese jadi raja na ieu mah usahakeun ieu budak anu kaopat terakhir supaya resepen kana dunia, supaya bisa gaul jeung manusia. Coba usahakeun. Siap tuan raja ngan kieu bae. Tuan raja ngabangun istana di tempat anu strategi, dihareup nyieun taman, belah tukang nyieun leuweung, digigir nyieun paranti hewan-hewan taman safari, belah dieu nyieun kaulinan olahraga musik dan lain sebagainya. Nah engke nyana hayang naon bae aya di dinya. Ulah hese-hese tuan raja jatuhan raja mah imkan sebab fasilitas segala aya. Bagus oke cak tuan raja masukan mantep ya mah. Siap. Laksanakeunlah nyieun istana. Wah kaharup atuh taman ka tukang atuh leuweung. Di sisi belah dieu atuh bangsa hewan-hewan ti mimiti cacing datang ka gajah aya kabeh. Luar biasa tama belah dieu bangsa musik olahraga wah araraya kabeh. Masya Allah, di pagar sekian puluh hektar teh teu meunang kaluar anak raja saaya-aya supaya resep di jero, diplot supaya jadi raja. Gede umur bangsa 17 tahun geus loba karasa. Cek manehanana ieu karesep lu aya di dieu geus beak kabeh. Di ulinan hayang taman aya di hareup, leuweung di tukang, gugunungan aya kabeh, hewan-hewan ti mimiti cacing datang ke segala rupa aya, musik dangdut ambal aya, loba eta mah kos kitu mah boro-boro di istana di Cisoka ge ambal aya. Oh ambal aya kabeh. Nah nyana nanya ai ieu si di luareun tembok aya naon sih nu sabenerna? Cik eta penggawana di luareun tembok mah loba manusia cacah tama kos kitu mah. Oh, kumaha mun kuring kaluar hayang nyaho? Ulah sok cacampuran jeung jelema leutik teu bagus. Ente hayang nyaho bae heula coba aya naon di luar. Lamun hayang kaluar kudu bebeja heula ka bapa. Jung, bebeja coba. Menta kaluar gitu. Minta izin. Akhirna minta izin ke tuan raja hayang keluar, diizinan kade aping ulah lila teh keluar tina tembok. Wow ningali citra, wih horega dia walau badu buukna beureum sabelah, anting gede sabelah. Ditanyaan ku nyana ieu mana urang Panggang cenah. Iya urang Cisoka Gusti Allah orang mangkeluk nama orang dia kene. Masya Allah di teangan orang belah raja ayah 3 raksa ayah orang pasar kemis doang. Gusti Allah doaku pinuh kudu kararitu ai praktek eta anak raja teh leuleuh di handapeun jembatan digigir aya aki-aki kira-kira umur 80 tahun. Belah ditu aya nini sarua eta aki-aki teh nya bengkinya bongkok. Mata cileuhan teh kira-kira cileuh segede poleca. Dina irung keluar. Leho di dieu keluar curek. Aduh nya ngacai bae deui. Gusti Allah bauna luar biasa. Di luhur loba anu nguang naon teh? Lalir dasar osok merenya ho. Gusti Allah doaku. Cek tuan raja cek anak raja teh
itu diri jeung aki-aki ku akur jasa cek jalan teh nanya ka penggawana ai eta teh nu kos kitu teh khusus jang manehna apa umum manusia lamun geus kolot biasana sok kitu teh dijawab ceng ulah sok nanya nu kos kitu loba biduan di jero yu urang nonton orkes bayu henteu cek jalan ieu mah hayang nyaho eta khusus jang manusia khusus jang nyana apa umumna manusia mun geus kolot lolobana kos kitu ya lolobana mah kos kitu caknya lah atuh la aisha liman akhiruhu hadza eueuh kahirupan eueuh kasenangan teu kudu sesenangan urang hirup atuh ai tungtungna urang kos kitu mah deuk naon deuk naon make sesenangan rugi atuh urang sesenangan ai tungtungna bakal kos kitu mah urang hina geus cek manehanana urang ulah kukumaha geus urang ibadah bae ka Gusti Allah ceng ulah kitu ceng ulah kitu urang asup deui ka istana hayu urang asup ka istana hayu urang hiburan di istana hayang naon tanji aya nu peng teh nanti nurunkeun hujan mah heula mah eta ucing mah di pandian eta urang Cisoko bloon ku kali teh sasar nya golek aya wayang golek wayang kulit orkes band dan lain sebagainya hiburan we hayang ningali kitu hewan-hewan aya hayang ka leuweung aya hayang ka taman aya hayang naon we henteu cek nya ai jelema tungtungna bakal kos kitu mandek naon sesenangan deui ibadah ka Gusti Allah eueuh nu ngadidik di jero istana ibadah tapi nyana pikiranana hayang ka ibadah bae urang mah dididik di pasantrenkeun babarengan jeung kiai Masya Allah hayangna maksiat bae sebab kiai nage mau diteruskeun wae sebab di dia aya kiai malulu nu karitu maksudna tanya ku tuan raja kumaha budak waduh tuan raja ulah deui diizinan kaluar ai kitu dicaritakeun sakumaha tadi neuleuh aki-aki nini akibat tina deuleuhan eta akhirna nyana hayang ibadah bae cek nya deuk laun sesenangan atuh hirup ai tungtung nama bakal tungtung bakal kos kitu mah ayeuna tuh teu daekeun kaluar endahannya kelantas bebe duh cek tuan raja cilaka ieu mah bisa jadi raja budak geus coba didik dia rayu supaya resepkeun kana dunia coba dirayu diajak awewe loba jasa di jero istana ngahaja kita noelan awewe embung asal dideukeutkeun gawe haram insyaallah pan bangsa nu kieu mah bau borok keur ora kuari bae asal leupas bae ti kulatung geus mantak dibawa bae ge geus bawa leupas bloon jasa budak teh teu menang lepas ya Allah ya Rabb jangan mah dibere parawan embung dibere lampung nu putih nu gede adat embung tetep dibere berbes hideung komo tah macet dibere jahe cisoka henteu cenah tidak Gusti Allah tidak ekip geus bingung bapak ge kok kieu jadi budak saha nu ngadidik Masya Allah babarieun Gusti Allah mah lamun Kangjeng Rasul saha nu ngadidik eueuh nu apal Kangjeng Nabi Musa saha nu ngadidik teu apal Kangjeng Nabi Ibrahim saha nu ngadidik di tengah-tengah kahirupan anu biadab luar biasa jejemas jelema sesembahan ka batu ka kayu ka makhluk tapi Gusti Allah membahal segala-galana dek ngangkat nabi jeung rasul babarieun dek ngangkat wali babarieun Gusti Allah mah nu mantak secara mata kasat urang ningali kahirupan manusia kuari geus acak-acakan wah luar biasa kakaler kakidul kawetan kakulon geus rusak tapi lamun inget kana kamahakawasaan Allah nanaonan maha kawasa Allah di tengah-tengah Jakarta yang udah diangkat jadi wali maha kawasa Allah di tengah-tengah Banten yang diangkat jadi wali urusan Allah ulah sieun-sieun urang mangan sakadar titah dakwah ngajak jeung ngabebener diri urang kegedeuna mah belah dieuna cek tuan raja kade ieu anak teh terus be awas omat
kudu dirayu kena resepen ka dunia, kena resepen ka makhluk, kena resepen kana kaheureuyan menang satahun nyana hayang kaluar deui cek gela coba orang kaluar ulah ceng ulah kaluar geus di jero ge jasa segala aya kumodahareun jeung inuman teu hayang kaluar hayang nyaho coba hayang naon ku ari di luar keluar deui masyaallah loba kaheureuyan karesep jeung sajabana nu di deuleu ku nyana aya budak ngora umur 20 tahun ya Allah belah ditu gadis umur 20 tahun wih wah ngan eta budak ngora pemuda jeung gadis teh gering aya parawan kuru sanu daek atuh boro-boro kula di kusuban di gemolehkeun molehkeun atuh aya lain nu kuru deui mah kena ngadu tulang habak kuru di samping kuru budug saawak-awak baheula sok dicaritakeun santri budug deuleu ku ari santri sakitu karasepna artis eleh ku santri deh santri mah loba cedaan beuh ku ari santri naon kitu artis mah loba cedaan santri mah cedaan lebih loba eta budug dia sebenarnya mah lain sabudug-budugna dina santri teh eta teh lain hadam teman santri teu budug eueuh hadaman nu mantak eueuh santri nu mulus malaya sebab eta hadam hiji budug hiji malaikat hiji budug hiji malaikat lamun 100 budug 100 malaikat ji lain deui santri mah makin loba budug deuleu ge otakna makin muncar cenah aya bae nu nanya ai kiai budug teh ulah nanya aing merahasia tah mah